Kagiatan isuk ayeuna ngahaneutkeun sangu dua rupa dilanjutkeun masak tumis picung. Seperti biasa kasibukan Inung Syahana mah lamun isuk-isuk teh ngahaneutkeun sangu, lamun teu ngahaneutkeun sangu nya biasa masak sangu. Pokona mah kumaha kaayaan nasi, lamun nasi seueur keneh paling diseupankeun lamun sakedik langsung we nyangu dina Magicom. Kulantaran sanguna masih keneh seueur jadi ayeuna mah nyepankeun sangu, tah bari nungguan sanguna asak ieu abdi bade nyuci heula picung kenging meser kamari. Kamari teh meserna 2 bungkus, tah 2 bungkus ieu teh 10.000 sabungkusna 5.000. Dilanjutkeun ayeuna urang ngarenos bumbu nama seperti biasa we bawang bodas, bawang beureum ditambihan leh muncang sareng cengek 2 siki. Saatos ngagaduhan cobek batu ieu ayeuna mah abdi ngadamel permumbuan teh sok direkuh wae ayeuna mah tos tebih-tebih tina blender teh. Jadi tos tepegel ngadamel bumbu teh pokona mah enakeun we kitu. Keur mah ukuranna teh ngepas gitu kanggo nyambel sareng bumbu sehari-hari mah bari jeung ieu teh teu berat-berat teuing. Sugan we aya pamiarsa anu hoyong samian cobek batuna jiga abdi tinggal cek we di keranjangnya. Muhun deui kamari mah keur abdi meser coetna dipasihan bonus ongkos codet sutilna. Janten babari kitu pami bade ngagundukeun bumbuna tos bade diangkat tina coetna teh. Kapanjangan teuing caritanana teh ujug-ujug bumbuna tos ditumiskeun picungna tos digebruskeun. Tah ayeuna mah urang langsung we tambihan ku kaldu sareng gula. Bari nungguan bumbuna meresap urang selangan heula ngakeul sangu. Tah ieu nu diakeul ku abdi mah sangu beureum anu sangu bodas mah da atos tadi tiba-tiba tuh asak weh ayeuna mah urang gebruskeun we bawang daunna entos layu tandana masakan abdi entos mateng kitu deui. Terus di akhir video hatur nuhun kanu atos nonton.